Tiga teh meni eueuh peta ning kitu ning eueuh kreasi. Karunya apa? Nya nepi ka Aceh hiji we bonangan teh tuk-tuk. Di Aceh tinggal hiji. Hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus. Bajarkeun teh cenah di Sunda papan larasna loba. Wah, di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3. Ya. Pelog salendro. Pelog Jawa. Pelog Jawar, tapi Sunda mah pelog. Salendro. Sorok pelog. Jawar. Naon deui? Mandalungan. Madenda. Mataram. Liwung. Loba tah. Halu. Tah eta teh bukti sejarah. Yen urang teh nagara baheulana. Tuh. Zaman pajajaran bener. Negara teh boga bahasana, boga budayana. Da aya bahasa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun, lain hese meureun teu nyari. Teu geunah didengena Model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Pek bahasa Indonesiakeun teu geunah. Air netes. Aya oge nu ngahartikeun pika ambekeun ini. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Anu pecak nyeri huntu di alun-alun anu nyabok. Padahal lain si sinirad mah. Anu pecak murid salira. Nya. Laras kulang. Bebas berkembang. Bebas. Seni mah. Bener. Gitu. Jeung tibatan aing memulai seni deungeun. Da ayeuna teh hampir-hampiran deuleu jati ka silih ku Junti. Bener. Sok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean. Tina dahareun makomo. Mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket. Mung di kabaya we teh mung. Di kabaya. Ayeuna mah ning awewe oge barudak entong boro eta kolot. Ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor, cungcurunganna teh kadeuleu. Turun tina motor teh bujalna musit. Leung lamun teh sing kayoan mah. Leung mun bos. Ari akang resep kana kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu munafik aing mah. Ngan meureun kawineun lain. Lain. Gitu. Lain. Nyai jodoh mah teu naon. Meureun diwarah ku aing. Diwarah meureun sina muslimah. Naon sababna? Da lalaki mah ari jaluku wa munala nisa. Naon hartosna aya? Heuh, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Oh nya. Yo nanyakeun sama teh nyaho meureun nya. Ada Di mata kudu nek ngaji ge kitu. Di kaler mah teu diwarah nu kitu. Di kaler teu diwarah nu kitu mah tak abdi aneh. Cek aing oge. Kudu loba gaul teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia pangalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu akang aya barokah. Balik lempang baru teh Kitu. Alhamdulillah saperak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Majikan di dieu ganti sabang di dieu teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya teuing. Naon dimitoskeun dari akang Dimitoskeun dibid'ahkeun, dikaredeulkeun. ditahayulkeun. Di animismekeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh, nanaonna. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di Banjuran kuburan teh kucai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan teh. Tah ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna. Bisi Karunya bisi kapan komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning, tulisan ku basa Arab. Lecir geuning ku minyak seungit. Aduh. Abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ai paragi dagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur.
Benar kan, benar. Dimitoskeun Murukan kituna, murukana kituna meureun bisi ieu tanu dimulekna. Da eta bisi ninggalkeun jelema awam lainana. Padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang. Aya teh kasemaran. Heeh. Di urang di manusia teh kabeh oge. Aya nu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian. Di mandian. Unggah bulan mulut. Caina dipake mandi ku maranehna dinya. Nya Dari num. Karunya. Komo bulan mulut mah perebut. Karunya aing waduh. Manya ayeuna percis ya manuk pinguin. Dia jelema. Padahal Semar pengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. Padahal marte eta Cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. Buruan hate teh gambaran. Nu matak Semar mah teh di baju, hartina lain teh boga baju. Ulah di aku segala rupa oge. Nu matak ieu nama bapak aing tak ieu. Ya, naon ciga. Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kekerbekanana jelema ieu ye. Naon we kejog di neraka, naon we kejog. Oh, da doraka teh aing atuh. Aing ngomong janji Bandung Bapak doraka. Sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Bagi doraka wah teu jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tong di Bandungan wah babu. Di Bandungan ge pikakeuleuh. Oke jeung Bapak. Kana sungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kalau teh da eta babasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak. Moal. Kerupuk kecicing. Bikeun ka anak maneh keju. Anu milu. Usaha. Dagang. Usaha teh. Anu milu usaha teh akang. Mending ngagebog tukang kerupuk. Nu usaha teh. Tukang kerupuk molotot teh kaing. Padahal eta teh usaha sarua we jeung aing nya euy. Sarua. Heuh didoakeun jeung payu euy. Amin. Doa jeung lokal moli Tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh. Rancatan Naon teh? Sora naon Akang sora salep. anu dangdang teh jam 10 keneh. Kancing cetek di sana. Sada sora bango. Tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu. Heeh. Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. Eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mah ngadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora ke mah. Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. Da kumaha ari aki-aki. Aya adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah ku budak ngora atunya wah khawatir. Wala wargi subuh ning karunya Gugahkeun budak. gerah-gugah pala wargi gerak kapala syar poho meureun Kacai kira abdas kuramas. gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh. Berang ngareret meureun kana jam dingding eueuh.
ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu mau di paok teh ku injuna deui sadar dibere rokok di berang sebungkus komo basa eta mah aki-aki naon Kang aki-aki rek pada neungeulan deuleu sakampung nah maok naon ari akal lain mau atuh dengekeun heula kenapa ke diteungeulan yo mau ke situ teh oh bisi barang paok meureun geus salat asar teh meureun tunuh oh tunuh duh geus sare ai eling-eling geus poek padahal poek teh pihujaneun angkep beren jo jetrek karena pengeras suara adan Allahu Akbar Allahu Akbar barang ngareret meureun kana jam dingding kana 4:30 atuh puguh we nu parwasa babala locor nu nginum anu ngahuapkeun kue meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge da ieu mah keur latihan banyak ya ada latihan ya aduh ampun mendingan ke era teh heeh aduh ampun karunya nek euy nah tekang batir aki-aki pada ngudang-ngudang teh mereka pada ngegebugan matak ai panggih jeung masjid teh kitu ngabiri gidig trauma meureun trauma ai di imah sorangan gini nya euy oh ada geus maot dirinya meureun heeh nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh sendiri dina lagu heeh sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga setengah genep lalajo asep show geus asep show buka ngeusan asep show adan teu dibuka kieu we ai TV hitam putih bari teu beunang digedean teu menang di gedean ini jeung geger jedan eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep yo kerelak ke HS lain beuki HS lah si akinya eta bobalak tunuh aya wae ai eling-eling adan keur tungtungna kumaha teh teh la ilaha illallah korejot bener teh Joko kocok we nyoko cai Allahumma lakasyumdu gitu teh ini barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh aing teh buka henteu saur henteu tapi kuat puasana mah kuat nepi ka jam 11 maot we ka tina mah salatri bener teh alah karunya aing watir kaki-kaki mun aya keneh dibere nu karunya mah tukang bandrek deui nah make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beungar tukang bandrek jeung akang dek dipaehan ku ieu ku masinis nah wake dipaehan masinis supir kereta api naon dosana apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh kulub sampeu geuning nya benar meureun beak meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul tinggal gegedohna cau we gugulutukan ini aya opat siki kulub sampeu we suuk ke opat balik ai imahna teh ngaliwatan rea memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang bebaresi heula ai dielapna teh ku lawon beureum ya pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun eta teh tanda bahaya dihareup aya bahaya lain dikebut teh lawon beureum teh urut ieu teh supaya garing urut lap ya meureun ngagebrikeun cai maksudna mah ai masinis jo cekit direm eta kereta api nolol tina jendela aya naon ieu mang eta tukang bandrek ngajawabna kantung ieu we sampe dua deui kulub jauh we opat setan masinis amak gajleng teh eta mah wah turun mau pandeungeun berengbong tukang bandrek lumpat memberi wah diudag-udag teh mah
barang udah tukang bandrek kereta api maju udah beureun teka rem balik ka itu Malik deui mimitina mah udah tukang bandrek ayeuna udah kereta api nepi ka Surabaya paeh we Terus lagi pondok umur. Tapi ke pondok umurna dari masinis. Loba dongeng-dongeng nu karari itu mah deuleu. Akang cingorehan deui nya. Ayeuna mah orai-orai ge di aralaan ieu. di alaan akang. Padahal teu kudu hese ngalah orai mah. Nah, Mawa kerupuk we dua blek nu. di kamanakeun ya Kang. Pangi we jeung liangna. Tunaan kerupuk teh. Kitu. Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? Oraina Lain oraina aing da teu dahar. Nunungan orai nawan. Ampun ya. Oh iya iya. Mohon Kang kitu nuhun nya Kang. Mohon assalamualaikum. Salam. Ayo. Kerupuk lewat kau jajan le. Lurah Semar Badranaya Astajinga Dawala. Duh, inggih. Disamper ku Raden Gatot Kaca pikeun ngayonan Yuda. Duh, Eta sareng urang nagara Trajutisna. leres. Kacarios ieu Prabu Nalaka Suraboma nyata Raden Sutijat ya. Anu dina waktu ieu kalaresan aya anu sumping sedang nguningakeun kajadian-kajadian di paminggir Alumampa. Muntang kayak ngagung bos Gunawan sing langgang asih kakuring ngalacai kana rantang si banyu dina galengan si mabisa para kanca nyangakeun kawilujengan nyanggakeun kawilujengan melak supadi Jumaah melakna di sisi haur neda suka neda maaf bilih abdi langkung saur sindang layak marapatan cisaranten lembur buhun samudaya kalepatan hapunten anu kasuhun ayun-ayunan di ayun aku sinja ukur lamun
seredetan pasini jalir jangjina oetan ditegal si awat-awat seredetan suti sok asa kasuat-suat sok tibelan suka teuing lamun panggih suka teuing lamun panggih ti batang pegat durian suka dibeli ku pati suka dibeli ku pati tekayu mana jika pundung campedak di taluaran campedak mah di taluaran ingkang ningali ingkang sampun prapta ya ingkang sampun prapta Rapunalaka Suraboma Duh kasumpingan ieu patih kebo ireng hinggih Gunira ngandika kumaha kejadian di pangperangan tuh wah sadaya-daya pasukan angkatan laut paling kidul anu dipimpin ku si Jakatawang seep pula angkatan darat anu dipimpin ku si Antarja kalayan pasukan Orai Wungkul anu Mararati dah atuh serangan ti luhur teu sakedik anu mati teu kirang anu korban pabala takdir pinang hurang daris kual sakitu mangga nyangakeun bobot pangayun timang trajebot ente geus dapat jaringan kaget Nera hamidanget edan kaget Nera hamidanget kaget nak kiri-kiri kaget Nera ya ingkang hamidanget ya Paman Patih Kaboireng nun sadaya-daya Gusti Prabu lamun kitu carana moal jadi pengesut
ansur lebur papan karakteris daya halangan si di kasalahan di si kakang sama Purwagana karebut bojo kaula sungguh eta moda parantos kitu panginten buktosna nanging kayaan ayeuna uningakeun sadayana warga masyarakat sapudeurna negara paburantah anu ngungsi wah leres gua pangwangunan ansur aduh ale sampurno aya wala dia bala tamtama iri gede hayo dit akibatna perang teh jadi rugi salarea kangnya ngaran-ngaran perang mah anu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu nah tapi aya nu leuwih ti eta kubaka sagede genena perang ieu syariat mah aya nu leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang eta jihad balatama kade sing hati-hati euy bener Kang tingali dulu meni coreng cangkih cukayaan negara acak-acakan kararebul urut-urut bom urut-urut bedil nya gedung-gedung ngalancur pabalatakna mayit watir iku kitu teh mah dabongan atuh da raja nu ngajak perang da luluk nya pasti ngalibatkeun negara bener jelas raja ieu tina pribadi itu mamawa ka negara itu mata kade lamun kageuleuh pribadi ulah dibawa kana kageuleuh raja komo nu boga jabatan maka urusan pribadi mah pribadi we atuh selesai kana kadudukan lain saeutik itu cermin atau contoh enteung ti baheula leres raja anu tina maksud pribadi mamawa ka negara contohna da samuka baheula dina zaman Ramayana beh ditun zaman Rama Kawalon kapan maling Dewi Sinta eta tidak pribadi teh mamawa pan ka negara nepi ka hancurna nepi ka ludes tapi eta Gusti Batara dina negakeun hukum adil euy duh teu ponteng kanu koneng teh teu cieut kanu hideung teu ponteng kanu koneng heuh aduh pasukan inti wungkul atuda harus pasukan khusus bawa angkatan darat si Antreja angkatan laut si Jakatawang harus angkatan udara kata-kata meujeuna urang patutunggalan ada jeung aing saha jaguna aku hora wedi saya muntah salah kungsi bantrok baheula jeung aing wah kantos bulan dina zaman Gatot Kaca ngegugat baheula dina rebutan benteng Kikis lamun teu salah ieu sia terjajah teuing apa kene tah kungsi aing panggih jeung jelema ieu baheula apa kene kabdi apa saha Kosim halus jangan ngaran dewe Kosim halus Kang ganti we ayeuna mah ku Kosim alah nya Antreja ya sok aja urang anu 3 jeung kaula apa eta nu dimaksud ge wah gerak aku ku sampean naon poe ieu modar sia dina detik ieu teh aya halanganna aing bon lain haling Kang haling
Bilih kirang tenaga sama Cabdi. Pemain nyaman. Ya Pak Haji Sidik. Beres. Gerak tungkul karena jukut tangah kasarapan pililian kendunya dua pasangan. Kulon wetan kedua kalian perang penting lodong gigi pengsang salah bener laki. Waduh, lebih kan urulung gitu. Kos penyiar. Kayak gitu, beda, lu tereh modal mah. Benar. Maju, dor, pin datang. Lapangan perang maju nepak tunjang-tunjang maju nepak tunjang-tunjang sopo kuat sopo nyangga sopo kuat nyangga Giri hartina gunung Lusi sasing paingannya tak tersangka serbuk sama jamu. Aduh luar biasa Gatot Kaca aing minta supaya jeung si Gatot Kaca tarung aing hayang seueuh aing lah can rumasa aing baheula eleh teu sudi aing jeung si Antarja kurang final teu sudi aing jeung si Jakatawang lain level cetek
hayang langsung jeung anu geus kasohor anu ngaran Gatot Kaca. Hayo. Wah. Saya. Gatot Kaca nepi ka ieu mah. Kaula Gatot. Gatot naon? Gatot naon? Gatot kajeleng. Mun teu salah ieu anak si Semar ieu. Geuning uninga. Alah. Sembah kapihatur Raden. Gusti Prabu. Teu sudi aing disemahku anak kunyuk. Aing maksana kan bejakeun kadunungan sia anu ngaran Gatot Kaca. Urang patutunggalan tuluikeun kitu nu baheula teh. Aing nyaho meureun made oge. 1000 kali paeh sapoe aing 1000 kali hirup. Ya dang. Sami atuh sareng abdi teh ajian teh. Salira mah 1000 kali paeh sapoe 1000 hirup. Ya, tapi abdi mah 1000 kali paeh 1000 kali tilu. Moal kilo maksudnya. 1000 tilu. Alah. Datan nera tangga demam. Tuli. Datan nera tangga demam yang pakulingan rana. Denirah Kang Prapta. Tenangkeun. Ada tenang ieu ge. Alah. Lain euy, nyaan. Karasa sia dibanting waing. Memang Kang, langkung ti payun mah semah kapihatur. Teu sudi aing dari mana? Wah. Ieu teh pancen ti Batara. Pikeun baehan aing. Leureuh. Kunaon atuh salira tebet ngalibatkeun nagara anu temahna kapan dugi ka ansur lebur papan kartulis nak bade ngeureuyeuh memang kapuguh salira nu dikni alana ayeuna mah rupina moal aya hampura baheula aya hampura Wah. lah palang siang Buat teh aya Rajapati kan. tapi gede nama gede itu tuh gede nama Wah. tapi dedeg ka dieu Kan di tulang, bukan tulang. eleh tulang dudungan dewek mah lah Dudungan mah bukan tulang. Ai itu kamu. tiba heula sia teu bosan mamawa dukun kasaha teh ngomong teh kasia kurang aja Geus kebae. diwarah ku aing geura Ulah. bina teh geus Gas. Nah, kumaha kan ulah nafsu teh pepes. tinggal ieu ke digisik ku aing mah baru kan aing Geus kebae. kumaha geus Ulah kana hate atuh kebae. tong dihalagan ka tuman Eta beruku sia tuman kan tuman kan tuh udah siapa tuh menang dicarek tuh menang dicari hirupna. liur Karena picilakeun teh. ampun namun itu ditewak tuh teuing teuing geus kitu alah geningan tuh dunungan uing dari patutunggalan Gitu. Gini si Cadok nah sia teh ngaranna jelema teh mun rupa-rupa teh sia aing disebut si Cadok sia depek alah Sageudana we. ampun naon sia datang ka dieu pokona mah siling nek taluk atawa rek kumaha aing mah da moal taluk sia ha ai kitu
kurang patutunggalan we sok mending gelut atau mending silihina Itu yang enteng teh. silihina kumaha silihina silih ledek talamun nu ambak eta eleh Enteng teh mematikan. enteng mematikan nu ambak eleh Gitu. jadi sia dor aing hayangnya dek aing heula dek mana heula Sultan hom pimpah kali ya hom pimpah Eleh itulah. aing heula berarti masa aing eleh li poho deui eta hom pimpah itu sok sia mimitian sok alah Sing parah sing kanyerian ya. si cacing sia teu beda ti cacing koot si cangkilung si dekok si goreng patut si hese nyatu Si cacing sia teh si bau kelek yang waduk. si gede waduk aing ge nyaho kahakanan sia nepi ka kitu teh waduk Waduk. Cacingan waduk teh. sia teh sabenerna mah teu boga kolor oge menang mau hiji-hijieun oge sia teh sabenerna mah keur diudag-udag ku jelema deuleu sapangalengan sabab sia teh mau engkol dua tidak truk maka direk irit pisan teh truk teh sia goblok awina-wina teuing wah kuatan euy Satang parah. kuatan euy si teu boga acara gitu. si teu boga acara terus aya keneh si geus teu payu Tapi kata hare-hare gitu. kaelehkeun ku anak sia teh ieu aya anak sia payu acara ge ngarebutan ti anak sia ti si dadan aya ya digablek ka kenyos lain Si lobang nganggur aya nama gitu. harga sia teh deuleu eleh keneh ku dalang diajar kitu teh sia jadi dalang calung teh rajeun ngakan daging hayam atahna sia tulangna kuat euy geus nyaho maneh inung maneh nyaho goblok da inung aing tah sabenerna si lain dijurukeun ku inung sia teh lain tinu biasa Jalan teh. tapi sia teh tina bool lebih beri di Aisyah teh ku inung sia dumeh ngajepepeng padahal sia teh bilatung lebih parah inung sia teh baheula teh kitu tabongana inung sia teh lain ti bapa sia jadina sia teh lain tapi si leng teh tina hileud peuteui anjing ngahina inung aing ambak eleh tubuh aduh Gusti pajar inung aing hileud peuteui lebih beri teman parah Gusti nu agung galah cek aing oge nya Gusti ngahina pajar inung abdi hileud peuteui padahal inung aing mah hileud orok sia tapi dah tegerakeun kategan paeh maneh gatur kada ya tegang pati hilang dunya sawarga gunawi ayu
Papatan Pata Perlet sang bulan 14 Tegel Temanekun Balumbang Timur Jalan Gres Labuan. Woi Rasa hebat Kakang Sutiya goblok nyebut ngaran aing keur ngora raja aing teh ya aya leuwih na ti baheula teungeulan teh lumayan aya masih etik hai karasa hai woi ayo dan aon sahabat abdi naon nyabat naon icing sia woi again naon nyungkeun duit kan ngaganggu we si eta woi again woi ayangnya again mana dek pipil huan sia again mun dipikah geuleuheun si goblok peledak teleponukna kana ieu sugan teh moal mundur deui Gatot Kaca anda mah cing tong ditahan gelo lah hayangnya ya tuh aya eta tegang dudungan teh benang Kang babuk sekali deui hudang sia mina-mina teuy kan di kumaha teh banting we mun banting abdi keur ngorakeun ya masa banting naon basa banting bancet anu dibanting banset tapi nu bareuh leungeun ha anu dibanting banset anu bareuh leungeun margi bancetna cicing dina batu pangintan aya we penjawab bener teh eta mah sangga teuing euy mun kadegan naon sehingga ketika pungkur ge kitu teh ilmu teh sakedap lagi ngorejat teh keuna kana taneuh hirup sia teh mah kop antol eta mah di kop anta jaga gan antap lan antap jejak iya sehingga main tadi leuwih nanti gitu we tuh kan sing leuwih peuheur ge lah lain sadarnya nya lain sadar kalakan neugdreug jelema na wah nya kurang batu kan naon tamihan naon tamihan teh eta teungeulan tamihan di tanaga teh sakedik nya sirarada kejar cenah bakating kupika geuleuheun tamihan pandanganna ku teu cing bawakeun ka maneh wagan heula raosan da bae leh ngomong si eta mah Leuwih teh si Junet teh mah ya kunaon riret kan mereka sempetan ke manehna keur narik napasna ngan dina lebah dieu wa naon nun aga naon ngaleos heula diuk lah diuk anta kotor di dieu ya eta mung jauh jeung dudungan teh wa kulat kumaha nun tiba heula oge da moal eleh moal meunang ieu teh kayaan gelut mode kieu
sedangkan kudu disetorkeun teh layona antara pikawartoskeun maut saha teh eta kakang Nalakasura ai kitu ieu teh setiap antara kana taneupan hidup deui kungsi baheula di parangongan laras tapi lila-lila nama geuningan aya rinyuh mawa taneuh kaluhur rag-rag hirup deui sanajan ayeuna di kuma-kuma digantung dina tangka kai tetep bakal kena taneuh ieu ngatu kanya Pak jangakeun kawasugan wa merek kamandang wa sasireun sabeujereun wa cing kumaha ieu ngatu kanya wa tulungan wa akang mau nyebut uwa tuh kasah sia teh nyebut wa teh Menang. kawawani Menang. apa we akang sumuhun agan iya sapanjang aya di dunia mau oleh hirup wae dunia teh kaungkung ieu bumi we kitu kumaha wa di saluhureun ieu urang teh aya atmosfer di dia oge atuh pangalengan oge atmosfer mah dua poe geuningan sok nyupiran supir tamajan atmosfer ieu mah atmosfer para kieu eta manaskeun cai termos tama atmosfer teh nyaeta angin bumi ieu tah saluhureun eta aya hampa udara hampa luar angkasa ieu tah dina hirupna deui oge moal bisa ngareng hapaeh deui margi di eta tempat mah teu aya oksigen teu aya gravitasi nya eueuh da ti Cirebon bijina ge naon gravitasi perginya mah tarasi eta mah jauh-jauh lain eta kanyaho Semar nepi ka kainya wah nyaon eta kolot apa atmosfer sugan teh kanyaho teh melak sampoe wungku geuning nyaho atmosfer sagala nyaho gravitasi wah kolot mah nyaho hampa udara cek mana hampa udara naon pare geuning di mana eta taya eusia teh hampa apa teman siapa gua ari hapa mah di mana urang aya kahayang geuning teu dahar teu nginum tapak ari tapak mah teu di mana urang geuning jeblok aya tapak urang nya teh tapak goblok sia ai tapak mau urut atuh heuh eta oge urut si ayah Kurang nomerip. ai urut mah Pak dangukeun di mana urang boga rezeki jangan kudu daek ngurut yang ngirit eta mah ngirit teke ai ngirit mah di mana bapak rek init Pak abdi ngiring ngingeus nasib teh batur keur bingung deh ya mah Sanajan digalakan kulunungan gitu kan dengeran aitan terojoli geus sele ulah ditu teh si burung kitu we sia mangga heureuyan supaya ulah stres ulah tiris teuing atuh Pak jadi kaula teh kudu kedah nobros heula eta atmosfer jadi alungkeun we ka hampa udara moal aya oksigen tadi dinya mah bakal kakalayangan moal murah ka bumi da kahalangan ku atmosfer dina asupna ge ka dieu kaburu kabanting ku atmosfer ngacleng deui kagantung sama cu
geus kabayangkeun ieu aki-aki geus ulin ka itu. Wah, boting geus. Paingan popotonganna teh apa? Popotongan bapak di ditu di luhur. Saha? Nini anteh. Oh, bisa jadi teh. Di atmosfer teh. Heeh. Masih acara sia popotongan lain ini anteh. Kalau Nini Muntaber siapa? Aduh. Nuhun wa kaharti ku gaula. Eunggeul heula di dieu. Mangga tapi dina nobrosna atmosfer teh agan kedah ngangge kakuatan pancabraja. Kedah cepet margi kabanting ku eta atmosfer cilaka. Siap wa Wilujeng permios nyaho ti mana teh kurang pangalaman moal kawatakan ku sia mah ku sakola heula Sakola jauh. nyaho di naon sia mah Ucu baca getara. hirup kurung batok teh euy Matak itu tah bukan nyaho. dadalang baheula mah bejana teh cenah digantung nya teh di awang-awang Banyak. atuh ti beubeut keneh meureun Aja ngahitkeun anak kana. meureun eta teh ka itu luar atmosfer meureun nya heeh Wah, modal sia. Woi. Paman Praja Musti Praja kapal matan dan tawe sesa sabta purmu bajiring tapang nela. Tolong. Woi, iya woi. Woi, ai. Wah. Raden Gatot Kaca ngangge kekuatan anu luar biasa. Inggih. Malahan sadayana ge araraneh mancatna Gatot Kaca istuning teu katingali. Dahsyat itu. Dahsyat pisan teh mah. Hah? Dahsyat pisan ku dunungan. Ngejius ka luhur. Ngangge kekuatan Praja Musti seunuan. Kawas jet. Ngebul we hasil itu. Putra Batara Kresna aya dina hampa udara nu teu aya gravitasi. Ya inggih. Kakalayangan di hampa udara. Masing pati tua kadit buaya. Cing salamet, agan cing salamet. Alhamdulillah. Mangkaning geus nepi ka itu mau bisa ngarenghap dulu. Moga-moga we tiasa mulih deui. Amin. Tah ieu anu dipi ka Melang jadi bisa balik deui. Oh, jadi kitu akang. Halo, palang siang lu. Palang siang naon ya akang. Anjir. Halo. Selamat agan. Selamat wa. Halo. Ji, selamat Ji. Selamat Kakang. Walah, Bang Jahe. Tugas tadi Gusti Batara eta mah euy. Sumur ti Ramana. Yen tetep syutija teh Prabu Nalaka Suraboma kudu paeh. Laras hukum kitu. Dua teh euy boga anak marawat duanana. Sumohon Gusti Batara. Tapi disagedengeun teh eta teh cermin nya eta dina ngajalankeun hukum adil teh yen kudu kitu. Sanajan bari jeung anak ari salah mah. Tetep kudu menang tuntutan heuh. Bener.
loba ieu masalah anak dipiningan Dipiningan dibela. dibelaan sarua we jeung ngarojong kana kajahatan Benar. atuh budakna teh kalah gede hulu Nganyeta gitu. ya Bulan. alhamdulillah salamet euy pejahna nalaka Suraboma Sumohon. sasat aya di luar angkasa manehna ayeuna Laras kan. satu ku hal sakitu hapunten tina saguru pihak kalepatan Dirgahayu negara Indonesia Dirgahayu. atuh Dirgahayu oge PT Magma Nusantara Star Energy Sumohon. ya nu nongton nu ditongton sadayana we sakali salamet tetep salamet hapunten sakali di tina pihak kalepatan ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang Tinetik Sibarasari tutup lawang Sigotaka